Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam cerita Sunda. Cerita ini diambil dari buku saya sendiri yang berjudul Beja Keur Barudak. Kali ini saya akan membacakan cerita Metis. Let's listen up. Metis. Usum buah-buahan di lembur sok beda-beda wancina. Model jamu kancing atau jamu air liana sok marang jeung Agustusan. Benang dihitung saha wae nu melakna, da teu sakabeh imah marelak. Loba teuing buah-buahan teh tara kadahar, atuh kudu bogana sok ditiiran dijualan salawean. Ti mimiti tinu gede nepi ka nu leutik, rata niirna teh sangkan ka bawah kabeh. Tara didagangkeun kudu bogana, tapi nitah budak tatangga mangdagangkeunana teh bari indit sakola. Tiiran jamu kancing, jamu air atau jamu bool di wadahan ku baskom. Mani bareureum ting gerbay. Abong budak isuk kene geus mareuli jamu terus didalahar. Ninggang kanu goreng padaharan mah sok langsung nyeri beuteung. Tapi aya oge nungan ukur diasaan wungkul ajangeun keur metis ari tas balik sakola. Tapi cenah ceuk dina ilmu medis mah alus ngadahar bumbuan samemeh sasarap teh. Sabalikna ari dinu hajat mah ngadahar bumbuhan teh tas parasmanan. Nah, da ari balik ka imah teh sok teu ngeunah padaharan. Salian di jamu kancing jeung jamu air, jamu batu ge bakat kuloba mah sok didagangkeun di sakola. Teu ditiiran biasa we hijian. Nu gede sagede peureup hargana salawe, nu sedeng mah salawe 2 siki, kitu deui balimbing sarua sok didagangkeun hijian. Ngan di lemur kuring mah arang nu boga buah teh. Boh buah cengkir, kaweni, galek, mana lagi aromanis, bapang, kenyot, buah apel jeung buah gedong. Gegantina buah mah rajek tangkal limus disusukan di balong, di sawah atawa di kebon jeung di leuweung. Tara ieu anu nyarek ngala pakel petiseun. Pakel teh nyaeta limus ngora. Ngan bahaya lamun teu nyaho atawa teu ati-ati mah. Sabab pakel mah sok matak borok getahna teh. Atuh jeding mimitina bibir teh, lila jadi hideung jiga borok. Matak lamun budak nu borok di bibirna, pasti we tas ngadahar pakel. Kunaon maneh nutupan bibir? Tanya Suhaya, ka Karma nu kakarajol. Teu naon uing mah. Jawab Karma bari anger nutupan bibir. Suhaya ngarasa penasaran bari ngajewang leungeun Karma nu dipake nutupan bibir. Ambuing, hahaha, geuning bibir maneh euy meuni jeding sagede galengan sawah. Suhaya ngabarakatak estu bungah pisan. Karma tayona ngarasa era. Manehna ukur bisa ngeluk da kumaha deui kitu pisan barang dahar pakel teu tarapti mah. Nu biasa dipetis nya sabangsaning bumbuahan anu disebutkeun bieu. Tambah eueuh teuing petiseun mah gedang atawa huwi sok disugu. Biasa wae bumbuahan dikeuretan sangeus dikumbah tea. Lamun pakel atawa buah mah dipiceun heula kulitna. Ngeuretanana sing aripis ngarah karasa petisna. Bumbu petis mah tara aneh-aneh, ngan saukur gula beureum, uyah, cabe, sakapeung make asem menang mulung. Tuluy bumbu direndos dina coet, aya nu make cai, aya nu henteu. Tapi lamun rek diasupkeun kana peles leutik urut obat batuk mah sok dicaian. Geus kitu ditutupan ku plastik tuluy dibeungkeut ku karet. Tinggal molongoan wae plastikna liang petis teh. Pagawean kitu teh lamun kaparengan aya pelajaran olahraga. Tas olahraga karasa capek jeung lieur barudak marurak petis bawa ti imah. Pakel namah mulung wae balik ti lapang. Eueuh coel namah ditotor wae petisna tina botol. Metis teh teu ti beurang wungkul, lamun keur bulan puasa mah sok ti peuting. Balik taraweh teh jadi hanaang deui, atuh babadamian rek metis. Balik ka imah teh nyokotan pibumbueun jeung bumbuahanana sabogana. Nu boga gula udunan gula beureum, nu boga pakel mawa pakel atawa bogana jamu mawa jamu. Nu boga cabe kudu mawa cabe. Kaparengan nu teu bogana naon mah wayahna nyadiakeun coet, mutu jeung uyah. Lamun teu usum bumbuahan mah nu dipetis teh sok gedang wae. Gedang mah taya usumna, lakar daek ngala di pipir imah. Abong budak metis teh tara adeuh cabena sarawu.
Ngeunah keur di daharna mah oro kaya balik ka imah nyeri beuteung. Lamun geus kitu wayahna kolot ngagelendeng heula memeh sare. Metis netelakeun hirup kumbuh sauyunan barudak di lembur nyukupan pangabeukina tara aing-aingan padu seubeus sorangan. Ngeunah teu ngeunah diteureuy ku sarerea. Itulah cerita Metis. Terima kasih sudah menyimak. See you. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe.